Al kalamu ari eta bab buat mertelakeun kalam wama sareng perkara yata'allapu bakal kasusun itu kalam minhu tina itu ma. Kalamuna labdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Kalamuna ari ngaran kalam mungguh urang sadaya ahli nahu lafdun eta lafad mufidun anu maedahkeun. Kastaqim ari contona eta tetep sapertoskeun lapad istaqim. Istaqim kedah istiqomah anjeun. Wal kalimu sareng ari ngaran kalim ismun eta kalimah isim wa fi'lun sareng kalimah fi'il thumma harfun salajengna kalimah haraf. Wahiduhu bari ari anu sahiji tina itu kalim kalimatun eta kalimah ngaranna. Wal qaulu sareng ari kaul amma eta parantos umum maknana itu kaul tiasa kitu atanapi wal qaulu sareng ari kaul amun eta anu umum maknana itu kaul tiasa kitu atanapi wal qaulu sareng ari kaul ammu eta anu langkung umum maknana itu kaul. Wakil matun sareng ari kalimah dina tauhid qad yu'ammu eta terkadang dimaksud biha ku itu kalimat naon kalamun kalam mungguh ahli nahu. Bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasol. Tamyizun ari pembeda hasola anu hasil itu tamyiz lil ismi pikeun kalimah isim. Bil jari eta tetep ku i'rab jar wa tanwini sareng ku tanwin wan nidai sareng ku munada wa al sareng ku alif lam wa musnadin sareng ku isnad ilaih. Bita fa'al wa ataj wa yaf'ali wa nuni aqbilanna fi'lun yanjali. Fi'lun ari fi'il yanjali eta narima pertela itu fi'il bedana tina isim sareng harap. Bita ifa'alta kuta nu aya dina saumpama lafad fa'alta wa ataj sareng kuta nu aya dina saumpama lafad ataj wa ya if'ali sareng ku iya nu aya dina saumpama lafad if'ali wa nuni aqbilanna sareng ku nun nu aya dina saumpama lafad aqbilanna. Siwahumal harfu kahal wa fi walam fi'lun mudhari'un yali lam kayasyam. Siwahuma ari salianti itu isim sareng fi'il al harfu eta harap ngaranna. Kahal ari contona eta tetep sapertoskeun lapad hal wa fi sareng sapertoskeun lapad fi walam sareng sapertoskeun lam. Fi'lun mudhari'un ari fi'il mudhari yali eta nyanding itu fi'il mudhari lam kana lam. Kaya sammu ari contona eta tetep sapertoskeun lapad yasammu hartosna bakal ngangse itu pameget nyalira. Wa madhiyal af'ali bit tamiz wasim binuni fi'lal amri in amrun fuhim. Wa miz sareng kedah ngabedakeun anjeun madhiyal af'ali kana pirang-pirang fi'il madi bitai kuta eusina ta di dieu teh nyaeta kahiji ta fa'il jeung ta ta'nis sakinah. Wasim sareng kedah nyirian anjeun bin nuni ku nun fi'lal amri kana fi'il amar in fuhima upami dipahami naon amrun makna amar. Wal amru illam yakulin nuni mahal fihi huwasmun nahu soh wa hayahal. Wal amru sareng ari kalimah anu ngabogaan makna amar illam yaku eta upami teu kabuktosan lin nuni eta tetep pikeun nun naon mahallun mahal fihi dina itu al amru huwa mangka ari itu al amru ismun eta kalimah isim. Nahu soh ari contona eta tetep sapertoskeun lapad soh bimakna uskut hartosna kedah repeh anjeun wa hayyahal sareng sapertoskeun lapad hayyahal maknana akbil hartosna kedah madep anjeun.